Ku bismillah dikawitan abdi ngadamel sahiran kisah tentang kejadian gempa bumi dahsyat pisan kaping 21 di Cianjur tos terjadi nu disebut gempa bumi pake sadaya jalmi dinten Senin nu harita sekitar 1:30 Cianjur diterpa gempa mata geruh sararea seueur nu jaradi korban imahna ancur-ancuran harta benda tehargaan mobil mewah katindihan tanah longsor campur hujan palebah cugenang pisan malah mobil karungkupan jalmina aya 5. Tidinya ngabring bantosan katuangan jeung mie instan di jalan ge maregatan sugan aya nu masihan sedihna kabina-bina seueur nu leungit bumina malah nu hilang putrana oge hilang carogena ieu mangrupi pepeling pados urang teh areling panan teu daek cicing nu maksiat sing kuriling gawe dosa tos biasa ngarasa henteu doraka nu matak Allah teh murka hingga nurunkeun pilara bumi Cianjur teh hancur diparake ngadon lacur hirupna eueuh kapaur ngararumpakana jalur mugi sing jadi panegur ka rakyat kota Cianjur tobat ka Allah nu luhur hirup sing beunang diatur mugi rahmat jeung ridona teu hilap pangampurana dipasihkeun sageungna ka rakyat Cianjur utama taufik sareng hidayah mugi sing berlimpah ruah ka kami anu gagabah mugi Gusti ngaijabah hayu urang alistighfar ka Allah nu maha gopar malah mandar kenging hibar hingga dosa urang lubar amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin yasir lana umurana waghfir lana dzunubana